Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allah. Kahati kuarin atau di Indonesia ge lamun terus-terusan kuarin pemerintahan anak geus pemerintahan Amerika sedangkan rakyatna rakyat Al-Qur'anul Karim neuk teu perang kumaha moal tadi ganyang lurah moal tadi ganyang camat moal tadi ganyang bupati kajen kumaha ge ribut tinggal ribut bantuan pasti datang kan di Amerika ka urang ka pemerintah. Polisi dipersenjatai, kemudian ABRI disenjatai, rakyat dibredel, karena kejerian pasti bae polisi ge nu kabrih anakna berbalik ku ari ka rakyat. Bagi dua pasti polisi pemerintahan, polisi rakyat, ABRI pemerintahan, ABRI rakyat, bagi dua perang rakyat jeung rakyat. Oh, ayo mantap pilih aing jadi presiden. Ngan ijazahna SD. Muat kitu kajen kumaha ge diimba tembak perang ieu teh perang saudara tah kos kitu kajen kumaha ge ieu teh uratna dina geus seperti eta lantaran rakyat berbicara Al-Quran, rakyat berbicara adil, rakyat berbicara jujur, sementara di tubuh pemerintah tidak ada keadilan dan tidak ada kejujuran. Ketika membahas Al-Quran hanya di musola, di majelis salim dan di masjid muludan rajaban. Ketika kembali dari ke MPR, ketika kembali ke RI 1 ke DPR, nanaonan Al-Quran teu ngadu kumaha kiai tinggal kiai lu aya di DPR. Dia sama kiai rongkong sama kos itu mah rongkong mana hasilnya nu jadi DPR, mana perda anu bener-bener Al-Qurani, mana anu Al-Qurani anu hadis nah iya boro-boro eta iya bae demokrasi coba jalankeun nu sabener-benerna ham anu bener-bener menghargai harga manusia. Tapi ternyata budak letik tembak-tembak baik ini tembak-tembak baik rakyat teu meunang menyat usaha teh waktu dikaluarkeun di pabrik dikaluarkeun baik ka mana tempatnya lindungna coba kaum buruh hayo ge ka mana nyeun kumpulan ku ari kaum buruh belum DPR belum ngadu pemerintah jeung rakyat. Nah naik deui setik awas ya perhatikan naik deui setik tak Amerika balik terus kan baik penyelewengan Injil teh kos kitu teh penyelewengan Injil nu pertama bahwa Allah teh Kangjeng Nabi Isa lamun didesak kurang bahwa Allah teh jalain Kangjeng Nabi Isa makan ayam mimitina dilahirkan ku Siti Maryam manya pangeran kajajaden ai baheula ieu nu nyeun dunya saha oh caknya na nyurup pangeran teh Allah nyurup ka tubuh Kangjeng Nabi Isa berarti Kangjeng Nabi Isa kasurupan belum tak Kristen tah ya hiji tah penyelewengan Injil penyelewengan Bible Injil teh kos kitu teh penyelewengan kedua laqad kafara alladzina qalu Allah salisu salasa. Wallahu alam bimuradi cek orang-orang Kristen yakin nyata make lakon. Ceknya ulah ragu-ragu deui wahai kaum Kristen. Kumaha ngomongna? Ya, sanyana Allah eta adalah salisu salasa. Katilu na tina tilu pangeran. Pangeran teh tilu hiji pangeran Bapa, dua pangeran Anak, tilu pangeran Ruhul Kudus, Trinitas. Tak pangeran teh tilu cak Kristen teh ulah ragu-ragu deui besi aya nu ngajakan bahwa pangeran hiji cacakan tilu ge riweuh komo hiji tilu ge ribut bae komo hiji cakna eta bloon berarti samemeh Kangjeng Nabi diturunkeun ke alam dunia geus pacecok orang Kristen teh 500 tahun zaman jahiliyah ngaranna tah
Iya memang Kangjeng Nabi lahir ke alam dunia, justru umat Kristen teh cekcok besar-besaran. Tiap gereja, tiap negara, Yerusalem jeung Roma, Itali cekcok. Jeung kitu mana deui antara Yerusalem jeung Spanyol, Eropa cekcok deui. Jeung Amerika cekcok, besar-besaran cekcok lain, letik-letik cekcok di zaman Kangjeng Nabi can lahir. Maka manehanana ngayakeun kumpulan musyawarah dewan gereja sedunia disebut konsili. Ta eta konsili teh pertama didirikan pada tahun 325 Masehi. Can lahir Kangjeng Nabi 325 Masehi, nah iya diayakan sidang gereja, dewan gereja untuk mengadakan doktrin tentang agama Kristen. Diayakan di mana itu diayakan anak? Diayakan anak adalah di Itali. Pertama itu disebut Konsili Nicea tahun 325 Masehi. Seorang uskup anu ngaranna Arius di Alexander. Asli namanya teh Alexander Mesir, tapi nyada jadi uskup dunia. Tidinya nyana ngajelaskeun kejelasan tentang menjelaskan tentang Bible nu asli, tentang Injil nu asli, Barnabas nu asli. Cak nyana teh saudara-saudara sedunia bahwa Tuhan itu satu, adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Jangan ribut kalian semua di dunia ini, sebab aslinya dalam Injil Tuhan itu satu, Allah Isa, bukan Tuhan. Tahnya nama bener tah hiji tah. Sidang dewan gereja sedunia manehanana memimpin membenarkan tentang Tuhan satu, Isa bukan Tuhan, Maryam bukan Tuhan. Itu naon gitu ngaranna Jibril, Ruhul Kudus bukan Tuhan, itu adalah pembawa wahyu. Ta eta teh bubar ribut deui. Wah, unggal negara. Luar biasa lain ribut leutik-leutik eta teh. Manehanana eta lahir tahun 256 sampai 336 Masehi. Didirikan konsili tersebut 325 Masehi. Sakedeung teh di tahun eta keneh ngayakeun sidang besar-besaran deui, ialah disebut Konstantin. Lantaran harita anu ingin menguasai dunia, Raja Konstantin. Nah, tidinya lah badehanana ngayakeun konsili kedua Konstantinopel. Mata terkenal eta lah anu ngajelaskeun Tuhan tiga. Bahwa yang kemarin Arius menjelaskan Tuhan satu yang bernama Allah itu tidak bisa dipercaya. Tetap Tuhan itu satu Tuhan Bapa, dua Tuhan Anak, tiga Tuhan Ruhul Kudus, tiga. Main sogok-sogokan. Dewan-dewan gereja disogok, tek kos di zaman Golkar kamari. Dewan-dewan teh disogok kamari ke zaman Soeharto, kuari mah lain disogok deh, diajul. Ayo disogok olam, kadang-kadang raga kadang-kadang ayo diajul mapan anggeus kabeh. Sia cek dewan nu milu ngaji, moal ngaji aing mah cenah minggu hareup mah mabur sia ka ditu. Hayang ka neraka ulah ngaji sia mabur ka ditu, diajul sia ka ditu, geura modar sia mun teu dibeulem sia. Moal aing mah cenah datang ka kiamat teh moal ngaji, mabur. Teu butuh aing mah kanu teu ngadengekeun Al-Qur'an, mabur sia ka ditu. Legeg ku sia duit sogokan. Ulah mere saya etik-etik acan ka aing kecuali gede. Teu hayang aing geus kitu mabur. Moal khusus salat aing dibere duit kuno kos kitu mah. Aduh, Masya Allah. Asana minggu hareup aya dewan nu moal ngaji. Kuari ge ngaji nang teu di jero ieu di handapeun tanggal Ambon. Seserian nya teh. Bahasa Indonesia.
Aduh, Masya Allah. Tinggal kayaknya balik beta di mobil teh nggak robol jeung babaturan anak. Pamitnya nak, guys minggu hareup mah yang mal ngajulok kitu coba babaturanna. Kiai mah emang sok kitu. Teu hayang cenah aing gerget ka kiai. Aing digergetan ku sia ngeunah di akhirat teu berat aing mah sia. Sakitu bae daripada ke di akhirat minta tulung aing pan beuri weuh. Teh kudu. Boso amat cenah kiai kosna bakal bener bae. Boga kayakinan aing mah sok maca Quran bener aing mah. Sok atuh sok mah sekali-sekali di hareupeun sia sok ge di hareupeun kiai mah jangan teh ge. Anggeus geus beres geus pokona. Sabodo dek ngaji henteu pokona sia aing mah teu hayang aing mah. Ngan kajian gugum mah datang ka imana moal bisa es. Nah bisa, bebeja ka pemajikanna mah kunaon eureun bae. Baru segitu aja udah berhenti. Cari kiai yang bisa akur dengan kita. Teangan kiai na bangsa na deui bangsa kiai Golkar kabeh. Ayo geus ngaji sia datang ka olab mal bener sia ngaji geus gitu mah. Yes. Nah, konsili kedua pada Juli tahun 381. Lamun tadi 325 di tahun eta kele cuman ieu mah di akhir Juli nah tahun 381 mengadakan Deui Konsili Konstantinopel. Nah inilah anu nganyatakeun bahwa ceknya Tuhan tiga disebut Trinitas. Nu ngamimitian Trinitas adalah Raja Konstantin. Nu eta kamari keur nganyatakeun Amerika ini adalah perang salib ketika Irak. Eta patung Konstantin teh ditaekeun deui ka luhur. Lantaran urang Cikupa mah teu nyaho kaitut bau. Tenyawan isi patung naon cenah dikaluhurkeun nu nyaho kana sejarah ngeri jasa sial goblok. Berarti seakan-akan ieu Kristen naik kembali. Di sisi kenaikan patung Konstantin di Denmark anu melecehkan Kangjeng Nabi. Coba eta bertubi-tubi ke Islam. Bertubi-tubi ke Islam emang kumaha gitu. Ketika patung sakieu teh patung Raja Konstantin anu nganyatakeun pertama bahwa Tuhan itu tiga, ialah Trinitas naik ka luhur. Sanggeus ditaekeun di Denmark pelecehan terhadap Kangjeng Nabi urang. Anggeus-anggeus geus. Saha eta nu hudang? Apakah hudang di Indonesia? Teu, sebab hanya sedikit yang tahu tentang sejarah. Di Mesir teu berdaya sebab geus dikaluhan. Hayu coba di Malaysia tuh bisa kukumaha sakitu dihebat-hebat ya sarua bae. Asia Tenggara tidak berdaya. Cuma satu yang mengibarkan bendera hanya Afghanistan, Taliban. Sekarang betul-betul perang Islam, perang agama. Ngomong Osama bin Laden. Tangkap itu orang yang melecehkan Kangjeng Nabi Muhammad. Lawannya saya. Turunkan Konstantin. Belum saatnya ditekan selama saya dan anak buah saya dan bangsa-bangsa Arab dan kaum-kaum muslimin ini belum mati, tidak boleh diturunkan. Kalau diturunkan akan saya bom kedua kali Amerika. Turun nyaho kan cak aing nonton TV sia neuleuh di mana tuh umumnya gara-gara tipe biasa gegede HPB diceuli dua tapi bantunya sia tuh sieun Amerika Osama nang tangan kos kitu turunkeun deui teh tangkap orang tertangkap. Saya belum mati dan walaupun saya sudah mati 1000 Osama akan tumbuh. Teu nyahoeun di Indonesia loba Osama. Di Malaysia ulah seris ya. Ya keur carita internasional, masya Allah orang teu nyahona naon, horeng peseturan kelas internasional luar biasa. Maka tidak ada ucapan orang Amerika kecuali tangkap Osama bin Laden. Di mana saja, bawa hidup atau mati tangkap Osama. Tangan tega pagi muncul deh, turunkan, tangkap. Turunkan terus main seterus-terusan ternyata luar biasa sampai detik ini wallahu a'lam Osama apa dibunuh apa masih hidup. Ternyata kabar terakhir Osama ngomong deui wallahu a'lam geus teu kaharti nu mantak cek Gus Dur teh budak
Jangan suka ikut-ikutan Irak, Iran, dan Afghanistan. Udah mikirin keluarga kamu aja, dagang. Kata Gus Dur, lain permainan orang cek Gus Dur tamah. Lain deui permainan anak. Urang hanya nonton geus kebingungan kuari. Nah gitulah keayaan Konstantin. Iyalah nu baheula mengadakan musyawarah konsili dewan-dewan gereja tahun 325 pertama, yang kedua tahun 381. Dingaranan konsili Konstantin. Tah nu menyatakan ieu nu kuari diayakeun dina Al-Qur'an ketika Kangjeng Nabi ngajelaskan tentang Isa Al-Masih. Nah, kupur jelema nu ngomong kos kitu henteu ditujukeun ka Konstantina tapi ka seluruh umat Kristen di mana saja berada secara internasional. Allah nurunkeun wahyu melalui malaikat Jibril dibacakeun ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuari ku urang dibahas ala kadar pembahasan anak ieu. Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasah. Tah lamun nyawa sejarah, oh nu nganyatakeun innallaha salisu salasah Konstantin pada tahun 381 Kangjeng Nabi na can lahir. Oh. Ribut keneh bae unggal negara, terutama Yerusalem. Lantaran Yerusalem teh deket Bethlehem, tempat kelahiran Isa Al-Masih. Cek orang Yerusalem teh teu kaarti aing mah pangeran aya 3. Gereja teh dewan gereja Yerusalem teh nentang terhadap keputusan Konstantin. Masa ya pangeran 3 ja pangeran mah hiji. Wah riweuh deui dunia teh, Itali, Roma, Amerika, Australia, termasuk di Eropa. Di urang mah ieu di urang encan kaambeuna naon saat eta mah masih kene cincoah-cincoah. Cepugu agama eta teh zaman harita mah di Indonesia teh can karuhan teh. Can karuhan bahasa aya ge hiji ti Cina ka dieu tah ti Encek, Hindu, kelenteng-kelenteng laleutik mah. Eta teh zaman sakitu can aya naon di Indonesia mah can kukumaha. Encan kacarita. Nah, mengadakan deui konsili dewan gereja anu katilu ngayalah konsili Ituria di Italia deui bae September tahun 381 untuk merubah tentang keberadaan Trinitas tadi. Tapi tetap lantaran main sogok teh kuat, maka diadakan deui konsili itu Pairul di Italia kene tahun 756 Masehi. Besebelah dia tak 700 Pak setelah lahir Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Nabi lahir Masehina 600 sekian. Nah ieu mah geus tahun 796. Tah didinya rada-rada geus ulah dipermasalahkeun cek para raja-raja jeung dewan-dewan gereja. Paus menyatakan bahwa nanti kalau Muhammad dakwahnya besar-besaran, tetap saja kita ini sepakat sedunia seluruh gereja Katolik baheula teh nu pertamana. Awas, hati-hati, tetap satu suara Trinitas, Tuhan 3, Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Rohul Kudus. Maka dirubahlah dina Injil Bible nu asli teh tah Barnabas aya bahasa di Indonesia kan dengan bahasa kieu nyata Bapa adalah Tuhan, Anak adalah Tuhan, Roh Kudus adalah Tuhan. Akan tetapi hanya ada satu Tuhan, Tuhan dalam 3 oknum. Ternyata hanya satu, ialah Tuhan Allah. Nyana nyebutna kan Tuhan Allah, Tuhan Allah. Gitu teteh. Dengan demikian maka tebuslah dosa-dosa hamba, tebuslah dosa-dosa murid, tebuslah dengan tebusan-tebusan Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Rohul Kudus. Nyatakanlah Trinitas adalah salah satu dari pondasi dasar tempat tegaknya agama Kristen. Tailah doktrin anu diperkuat Trinitas hasil daripada Konstantin. Mantap jadi kuari zina
zina, judi, mabok, boga duit, ditebus dosa teh ka gereja. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Ruhul Kudus, ada hamba dari Cikupa. Tapi Cikupa juga perumahan, bukan asli penduduk. Nah, ini dia mohon dibebaskan dosa-dosanya dengan tebusan 1 M. Cak nu dijerotnya kurang, aduh tawar. Kuat lawan jual beli dosa, tolong aja sa. Nah, iyalah Kristen teka harti kurang sasar mas sasar teka harti ku urang nu dibere hidayah teka harti aya nu teu dibere hidayah atuh kitu bae. Naudzubillah min dzalik. Nah, maka Al-Qudus Yerusalem tahun 807 Masehi nailah mempersamakan Trinitas sebab ketidakinginan Kangjeng Nabi dakwah anu meluas. Jadi Yerusalem Al-Qudus ieu manehanana terpaksa menyamakan suara Tuhan adalah 3 Trinitas. Masya Allah, ini satu suara sadunia. Dipimpin oleh Paus terus, Paus 1, Paus 2. Nah, tahun gitu sebaraya 809 konsili Aix-les-Chapelle di Prancis untuk menyatakan tetap Trinitas harus diperkuat. Terakhir di Italia deui tahun 1099 kamari tahun 1099 Kangjeng Nabi Gus dakwah luar biasa geus loba nu arasuk Islam deui. Nah, di Indonesia geus mulai Islam lain mulai deui di Indonesia geus pohara jasa Islam dengan kitu wali-wali sanga mulai bergerak nyana ditugayakeun konsili dewan-dewan gereja sedunia deui menyatakan bahwa harus hati-hati konsep dan doktrin tentang Trinitas tidak boleh diganggu-gugat deui. Siapapun orang yang mengganggu-gugat Trinitas akan diadili bahkan dibunuh. Iyalah manehanana kekuatanana terus sama-sama dakwah. Kangjeng Nabi dengan para wali na dakwah, gereja dengan dewan gereja na terus dakwah, ngutus sampai ayeuna tahun 2000 sabaraha ayeuna? 2011 atau tahun 1432 tetap terus dakwah teh melalui politik, melalui ekonomi, melalui budaya. Ngan kalah menang pernah di zaman kitu Raden Patah Jaya Islam kebobolan kedodoran Kristen teh jeung Yahudi tapi hanya sekejap mata henteu 100 tahun acan kemudian beralih deui di tangan Kristen sampai ayeuna tapi terus bae militan dakwah terus. Taliban mah moal eureun-eureun sebabnya nama dakwah menjadi seni hidup. Iran terus dipupuk supaya dakwah jihad eta adalah seni hidup termasuk di Irak kuari geus digoyang untuk didemokrasikan tetap baik seni hidup adalah jihad fisabilillah membunuh orang-orang Yahudi dan Kristen itu adalah seni hidup kami. Irak Iran kabelah dituna Siprus terus kabelah dituna itu nu kuari nu jelas adalah Taliban moal eureun-eureunnya nama geus dititipkeun ka anakna titipkeun ka insuna di sekolah di berbagai kegiatan-kegiatan satu hidup itu adalah dakwah jihad titik geus eueuh naon-naon nya mah asal neuleu rambut pirang geus kakerta iya asal neuleu pirang bae percis ka Sodang Cikupa bae asal neuleu pirang ini makanan saya ini Lampung nih iya Karim batur mah bisa kos kitu tah luar biasa istimewana ya boga ieu naon garang-garang gitu keyakinanana madak teureun terus we Amerika benci kelantaran hese ti baheula militan teh aya bae di Pakistan aya di India aya terus Timur Tengah aya sulit amat untuk mengembangkan asal berkembang tabrak kumbas maka diteroriskan. Dibuatlah perundang-undang lenyapkan teroris di setiap negara. Aiprak pasantren diteroriskeun. Coba, ndeu kumaha ieu? Entah ketika isu teroris.
datang ke Indonesia, kasihanan kan Indonesia, kasihanan Indonesia. Dialog dengan Menteri Agama, bagaimana di Indonesia tentang teroris? Oh, tidak ada, di Indonesia tidak ada. Isuk-isuk muncul Gus Dur, siapa bilang? Siapa bilang di Indonesia nggak ada teroris? Terbanyak di Indonesia. Tidak ada Gus Dur. Orang kersieun ke Amerika, besi dibom, nyebutkan banyak. Pandit apa di darah tangan ku wartawan, Gus bagaimana itu jawaban nggak salah? Ya tuh nggak salah. Kenapa emang? Siapa salah? Kalau sedikit-sedikit Amerika itu malah berani, kalau banyak nggak berani dia. Gus Dur iya tuh Gus gitu kan aja. Bila perlu udah jadi teroris semua dah. Lalagaan ke ternyata sieun Amerika. Nu ngomong na Gus Dur. Coba nu ngomong na urang Cikupa. Moal percaya. Panggilkan Gus Dur ka ditu ke Amerika dengan cara politik kunjungan ka ditu. Keberadaan Indonesia yang sesungguhnya dibejakeun ku Gus Dur, bagi dua teroris dan bukan teroris. Berat sekali sana di Indonesia. Tadi Gus Dur kos kitu jasa. Atuh geus kos kitu bae Gus Dur ku cara Gus Dur bae sabodo penting sieun Amerika. Harus diperhitungkan untuk membom Indonesia, harus diperhitungkan. Terorisnya udah luar biasa. Satu rumah kadang-kadang teroris semua gitu. Bodolah ibadah urusan Gus Dur sama kayak itu. Jana kuring ngadenge geus seuri we meureun jana. Ya Karim, nah iyalah dina Al-Qur'an ieu neuk ngabongkar ieu ta urang kudu nyawa sejarah heula. Tidinya teu eureun terus bae musyawarah dewan gereja dunia selalu dan selalu. Nah, di samping geus pas Trinitas, tilukan permasalahanna. Satu tentang ketuhanan, Trinitas geus diakui oleh seluruh Kristen, baik eta Katolik maupun Kristen maupun Protestan. Eta nggak jadi kitu ge baheula teh akibat dari perpecahan-perpecahan, ribut besar-besaran. Mantap, jadi bae tilu. Nah, geus kos kitu, nah iyalah tentang dakwah-dakwahna. Pembangunan gereja. Nah eta teh konsili deui di Roma kuari selalu di Itali. Terlepas di antara dua bae Yerusalem, Roma. Mantap Yahudi moal eureun-eureun itu aya Yerusalem di dinya teh geus dipatok. Mantap lamun urang bacaan Bukhari sarahna moal eureun perang mah ke perang besar-besaranana, perang dunia ketiga. Ia mengarah ke agama pembunuhan, anak ngebunuh bapak, bapak ngebunuh anak, pamajikan ngebunuh salaki, salaki ngebunuh salaki, ngebunuh pamajikan. Itu teh kaharti ku hari mah kok bisa kitu sih? Lantaran motifna kurang can kapanggih. Kakarak dibere sakieu doang ge heran di Libya kok rakyat jeung rakyat aneh ribut, heran. Teu kudu heran lamun geus paham mah. Naon sababna nu mantak teu kudu heran? Lantaran pemerintahanana sebagian dibeli ku Amerika, sebagian deui tetep ka itu Muammar Gaddafi. Rakyat dibagi dua, dibeli ku Amerika, pro Amerika dan pro Gaddafi. Dimodalan tak nyieunlah kekuatan, peranglah rakyat jeung rakyat, antara pemerintah kadengena jeung rakyat, padahal bagi dua. Kahati kuarin atau di Indonesia ge lamun terus-terusan kuarin pemerintahan geus pemerintahan Amerika, sedangkan rakyatna rakyat Al-Qur'anul Karim neuk teu perang kumaha, moal teh diganyang lurah, moal teh diganyang camat, moal teh diganyang bupati, kajen kumaha ge ribut tinggal ribut, bantuan pasti datang kan ti Amerika ka urang, ka pemerintah. Polisi dipersenjatai, kemudian ABRI disenjatai, rakyat dibreder, karena kejerian pasti bae polisi ge nu kabrih anakna berbalik ku ari ka rakyat. Bagi dua pasti polisi pemerintahan, polisi rakyat, ABRI pemerintahan, ABRI rakyat, bagi dua perang rakyat jeung rakyat. Oh, ayo mantap pilih aing jadi presiden. Ngan ijazahna SD. Mesti moal teh kitu kajen kumaha ge. Diimbah tembak. Perang ieu teh, perang saudara tah kos kitu kajen kumaha ge. Ieu teh uratna dina geus seperti eta. Lantaran rakyat berbicara Al-Quran, rakyat berbicara adil, rakyat berbicara jujur. Sementara di tubuh pemerintah tidak ada keadilan dan tidak ada kejujuran. Ketika membahas Al-Quran hanya di musola, di majelis taklim dan di masjid. Muludan rajaban. Ketika kembali dari ke MPR, ketika kembali ke RI 1, ke DPR, nanaonan Al-Quran, henteu ngadu kumaha.
ngadu kumaha kiai tinggal kiai lu aya di DPR dia sama kiai rongkong sama kos itu mah rongkong mana hasilnya nu jadi DPR mana perda anu bener-bener Al-Qur'ani mana anu Al-Qur'ani anu hadis nah iya boro-boro eta iya mah demokrasi coba jalankeun nu sabener-benerna ham anu bener-bener menghargai harga manusia tapi ternyata budak letik tembak-tembak baik ini tembak-tembak baik rakyat teu meunang menyat usaha teh waktu dikaluarkeun di pabrik dikaluarkeun baik ka mana tempatnya lindungna coba kaum buruh hayo dia ka mana nyeun kumpulan ku ari kaum buruh belum DPR di belum ngadu pemerintah jeung rakyat nah naik deui setik awas ya perhatikan naik deui setik tak Amerika balik terus kan baik iya mah keur carita bahasa-bahasa orang-orang anu sasar teh dijelaskeun dina Al-Qur'an rapi Al-Qur'an ngajelaskeun anak kumaha laqad kafarul ladzina qalu yakin kalufur jelema nu ngomong teh innallaha salisu salasa sanyana Gusti Allah teh nomor katilu tina tilu pangeran salah sahijina adalah Gusti Allah lantaran pangeran teh aya tilu hiji adalah Tuhan Bapa dua Tuhan Anak Isa tilu Ruhul Kudus salah sahijina adalah Gusti Allah tah jelema nu ngomong kitu di mana saja berada kufur cek Al-Qur'an ti Gusti Allah ka Kangjeng Nabi urang kuari ku urang kadenge teh dijelaskeun saha eta nu ka situ ternyata diselidik Kristen tapi Al-Qur'an teu ngajelaskeun kieu laqad kafarul ladzina nasara atawa laqad kafaran nasara teu dijelaskeun kitu teu dijelaskeun teh supaya ulah ketersinggungan sebab nasara jelema nama balalener ngan ieu akidahna nu salah gereja baheula teh bener teh gereja teh mun kuari mah masjid nah jelema-jelemana teh baleler nu salahna akidahna geus ditabrak akidahna ucapanana nu timbul tina hate nu disalahkeun ku Al-Qur'an laqad kafaral ladzina qalu kufur jelema nu ngomong saha bae di mana bae nu ngomong innallaha salisu salasa bahwa Allah teh katiluna tilu hiji Gusti Allah wal akharani Isa wa ummuhu sahaya wa hum firqatun minan nasara Nusturiyah Ya'qubiyah dijelaskan ku Gusti Allah hasil daripada konsili dewan-dewan gereja baik Roma, Italia maupun Yerusalem atau Perancis dijelaskan wa ma min ilahin illa ilahu wahid teu aya pangeran anu asli mah illa ilahu wahid kecuali hiji pangeran mayakne nu nyieun langit bumi katut eusina nu nyieun sorga jeung neraka nu urang bakal dikasorgakeun bakal dikanarakakeun nu nurut ka nyanehanana ka Gusti Allah ka sorga nu teu nurut bakal dikanarakakeun dunya nangieun Allah akhirat nangieun Allah hiji pangeran mah illa ilahu wahid urang mah alhamdulillahirabbil alamin mobil tepati boga motor tepati boga tapi akidah orang asli bener jasa nu bakal nuntun orang ka surga Gusti Allah subhanahu wa ta'ala kajeun nyana memewahan kuari kajeun memewahan kuari pabrik nu itu nu insek pabrik nu itu Kristen pabrik nu itu nu Yahudi hege mobil nu mewah nu saha nu Kristen mewah nu Yahudi mewah nu Katolik dan lain sebagainya tah batur mau di mobil teh tararis miliaran mobil lagi Masya Allah sebab otomatis urang mah naik sepeda ge kempes naik motor ge can anggeus kreditan anu maling deui riweuh jasa Masya Allah ku riweuh teh tapi urang boga akidah di jero hate bahwa pangeran teh Gusti Allah kuari nyana memewahan ke di akhirat tanya ku urang kok apa nu? Engkau yang dulu punya pabrik ya? Iya. Ono apa kok? Neraka. Itu bagian engkau.
Emang lu kenal kemana? Wah, sana. Kemana itu? Itu neraka juga. Ya lewat neraka. Sana surga buat saya itu nanti. Kok bisa begitu sih? Lu kan dulu kerja di gua. Kerja di gua segala baru banyak sekarang udah bukan urusan kerja. Bukan urusan kerja. Dulu kan engkau nggak percaya Tuhan itu adalah Allah. Engkau makan Trinitas. Saya mah Tuhan itu Allah. Nih yang punya neraka dan sorga. Udah kok makan tuh neraka. Engkau mah orang bisa gitu dah. Waduh kejem banget tuh karyawan gua katanya. Juga sudah lawanan gimana? Wow tinggal bos enggak mengerebek bae di neraka lantaran pangeran nyana salah Trinitas pangeran anu bener mah wa ma min ilahin illa ilahu wahid wa illam yantahu amma yaquluna lama ilayya massanna alladhina kafaru minhum adzabun alim wallahu alamu bimoradihi wa illam yantahu lamun bae manehanana henteu eureun henteu kacegah teu nyetop ama yaquluna tina akidah nu kumanehna diucapkeun teh minat taslisit tina ming telu ka pangeran nucaknya nate Allah tasalisu salasah kahiji tilu katilu hiji na adalah Gusti Allah nyana teu eureun kituna awas mun teu eureun boga akidah model kos kitu la yamassannal ladzina kafaru niscaya yakin bakal dikeunaan jelema nu kufur model kitu azabun alim siksa nu pohara nyeri ke bakal disiksa di dunia kadang-kadang disiksa nu jelas lah di akhirat di akhirat dibelem jadi kerak neraka gehengnya nah jadi areng mata kuari orang tenang-tenang bae kajeun lah moal kebel ieu moal kebel orang nikmati bae hirup maningan bari ibadah sapeda bawa kempes sapeda butut motor butut heueuh masalah gedean hate tunggu si awak di akhirat batur naik mobil mewah ulah kabita si awak sanajan kabita ge sia maka kekuatan dengan sakikeuna engke bae ngahibur diri bae geus kitu bae urang capek naik sepeda eureun handapan tangkal kayu gede tapi ulah tanggal caringin nis jadinya awak tuh batur mun naik mobil eueuh nu niis di handapan tangkal pan sia mah tuh nikmati kanikmatan ti Allah beuh ieu angin sepoi-sepoi sing hade bae besi aya buah ngaragag tenang hibur hate urang tapi lamun jelema ngaji basic na ieu pasantren kemudian ngaji terus diperdalam komo datang ke bener-bener makrifat ke Allah dunia teh sampah naon nu kuari diudag-udag esok sore diudag kemudian datang ke salat acan bahkan nipu segala rupa bahkan kaditu riba dan lain sebagainya geus loba dunia ngawujud jadi istana ngawujud jadi gedung ngawujud jadi ruko ngawujud jadi mobil ngawujud jadi sawah dan lain sebagainya keur bojona ambalaya loba dicabut urang teh paeh sup apa aya nu dibawa rugi ka bina-bina mun datangkan teu ibadah ka Gusti Allah tapi lamun nu ibadah ada dia isuk pagi ketoge ditinggalkeun oh naona begitu datang malakal maut betul nih malakal maut nyabut Jawa gegeran panah gegeran nu dipake kemelang jauh naon melang sugan atuh naon teu boga naon pamajikan melang teh pamajikan hideung geus tenang coba sakali malaikat ge tenang nyabut teh mah bukan tenang kanina nya cekeun geus gegeran kula mah atuh kabajikan ngenten teh tapi orang berebas sekian lah tenang masyaallah kalem tah eta paeh nu ngeunaheun da kos kitu nikmatnya kemelang naon sebab ruko teu melang ya teu gableng mobil teu gableng da atuh geus kemelang tapi lamun bae urang ngabangun segala rupa begitu datang ieu sa malakal maut rek naon atuh tugas kula keula malakat mit lah atuh mit emang naon pakai kemelang cenah geus ruko nu di Belaraja deket flyover didinya dah cenah geus cek malaikat taon deui
sawah nu di ditu di Kawidaran eresan belok eta mah jauh sawah dinya sawah mencong aduh Gusti Allah loba kamelang cek bala kalmat loba kamelang ya ieu mah kita datang ka ajal atuh deuleu di lauhil mahfuz ajal misan teu mit sakedeung teu bisa hese tah hese sakaratna geus cabut asupkeun deui cabut asupkeun deui cabut asupkeun deui loba kamelang masyaallah rugi ka bina-bina rugi madak cek ulama nu geus kolot mah nu geus kolot nah geus ulah riweuh ku dunia geus bikanan ka anak kabeh tah nah ieu jang sia tah nu gede ya nya nu kolot nu kahiji nu kadua kadeu aya abah aing mah gaji bae ku sia atuh abah ulah riweuh sapira abah mah aki-aki jeung nini-nini geus ulah riweuh-riweuh abah mah geus ulah urusan dunia goreng mah kieu bae ku sia jalankeun ngan kauntunganna jang abah sakanakna ieu teh salah ngomong ih ya bener jasa abah mah penting mah abah mah meulikeun Avanza bae heula jang naon tuh bae jang ka Karawang ieu abah kabalinger deui bae abah nah tenangkeun diri urang masyaallah awas cek Gusti Allah mun teu nyetop mun teu eureun manehanna tina mintelu ka Gusti Allah awas siksa bakal urang mah sakali deui muji syukur ka Gusti Allah alhamdulillahirabbil alamin urang ngadoa ka Gusti mudah-mudahan ditetepkeun iman Islam urang mudah-mudahan ditetapkan iman Islam orang ditetapkan iman Islam anak orang ditetapkan iman Islam incu orang sabeneraya turunan usang orang mudah-mudahan ditetapkan iman Islam nah amin ya rabbal afala yatubuna ila Allah wa yastaghfirunahu wallahu ghafurur rahim wallahu alamu bimmaradi afala yatubuna anata maka henteu tarobat kitu eta jelema ka Gusti Allah wa yastaghfiruhu tegas minta pangampura tina omongan nu kumanehna dilontarkeun omongan innallaha salisu salasa ieu teh istifham afala apakah tapi istifhamna di dinya teh istifham taubeh ngahinakeun kok make teu tararobat padahal mah diberi kesempatan manehanana umur ku Gusti Allah diberi kekuatan jang berpikir padahal mah nyana nyarahoeun dina Bible nu asli dina Barnabas anu asli dina Injil anu asli bahwa Tuhan eta pangeran eta ilah wahid eta mah hanya penyelewengan dewan gereja menyelewengkeun bahwa pangeran teh trinitas teh eta teh apakah teu tararobat janya namanya ho Paulus teh nyahoeun keaslian Injil nu kuari nyahoeun keaslian Injil dewan gereja nu aya di urang ge nyahoeun nyana kana keaslian sebagian lamun nyana maca nu asli nyahoeun kana keaslianana buktina nu arasup Islam tina agama Kristen Matius teh kemudian Nastur teh kemudian Alexander teh nu arasup Islam di urang dia sabaraha tokoh Kristen nu asup Islam nganyatakeun penyelewengan Injil oleh dewan gereja termasuk Bapak Sudomo nu baheula ngembangkeun gereja nyana tanda tangana tapi nyana asup Islam nyana nganyatakeun dewan gereja yang sesat menyelewengkan Injil yang asli Tuhan itu satu Allah subhanahu wa ta'ala Sudomo ya Allah ya Rabbi Masya Allah nah mantap ke make jeung pertanyaan eta teh taobat ya make jeung tatarobat henteu minta pangampura tina omongan anak nyabut teh manta kunaon mun tobat ka Gusti Allah janyaho nya nama diberi deui kesempatan Allah mah wallahu ghafur Allah mah maha hampura ka jelema nu tobat rahimun maha nyah maha dedeh ka jelema nu tobat make jeung teu tararobat matak aya bae hiji-hijieun teh aya bae hiji-hijieun di Itali aya nu asup Islam aneh teu aleh hidayah nempelna di mana bae iraha bae kumaha bae di Amerika teh saeutik nu asup Islam di Inggris teh saeutik anu asup komo di Belanda mah loba urang Indonesia Lampung lolobana eta di Belanda teh loba urang Lampung di ditu tata dina mah urang Lampung dagang cau ke Belanda ajunya na nyen sele di ditu teh dakwah loba urang Belanda
sebab aya kesatuan Indonesia jeung Belanda sebab jada 3 abad di urang tah mantap ketika aya orang Indonesia ke Belanda dihormat ke orang Belanda ditanya ku nyana ngomong ku ari ge Kamu dari mana Indonesianya? saya di Cikupa. Oh Cikupa iya hanya mah tuh incek tamah Aduh kesalahan Belanda tah Soal nyahuannya namun ngobrol dengan orang Belanda mah nyahuan jasa. Oh Cikupa, iya dekat Pasir Gadung ya. Ya kok tahu? Saya kan dulu di situ diem telaga di situ. Iya ke sono ke Pasar Kemis. Oh di sana iya itu kan ada danau di situ kan di Pasar Kemis. Nyahuan lah orang Belanda mah kos gitu teta. 300 tahun zaman Wilhelmina masya Allah. Terus eta ayana jalan rodi teh kerja paksa teh Belanda. Eta ngebentang rel kereta api rangkas Belanda. Ieu jalan teh ka ditu tuh, jalan provinsi nang Belanda. Kuari urang menikmati puncak anu sakitu berliku-likuna kerja di Belanda. Garut tuh sakitu tebing nang Belanda. Masya Allah, di dieu teh lain lalagan maju. Negara di mana dijajah maju. Begitu baralik Belanda ka itu dia si kurang Indonesia urang Belanda mah di dia nyeunan jalan urang Indonesia mah ngajualan jalan pikir kotak sia ayo bupati tinggal bupati gubernur tinggal gubernur buktina kos gitu membentang jalan provinsi dari gitu naon anyar penarukan Belanda teh tol rel kereta api Surabaya Yogyakarta Rangkas Bitung Belanda teh jalan cacing ke handap ka dieu Belanda balik Belanda ka ditu jalan geus eueuh nanaonan nu gede 5 meter letikeun 4 meter nu 4 meter letikeun deh 3 meter 3 meter kabur geus kabeh pemborongan ieu teh kumaha ieu rakyat ting ribut nu bertanggung jawab di parem-pareman peta desa teh ulah aya jalan ka dieu mah jual ulah aya jalan cai ka dieu mah jual ulah aya naon-naon jual baheula Belanda nyeunan jalan kuari urang sia anu ngomong awas dah Masya Allah geus hese luar biasa tak aya kesatuan urang jeung Belanda mah hebat aya nu asup Islam kamari ieu teh keur zaman Abah teh urang Belanda muriang kanker kawin di dia di Tangerang ya orang Belanda bala kawin jeung urang Tangerang kemudian merdeka baliknya ka itu anakan di tangka incu muriang teh cager-cager sanggeus teh cager-cager ngimpi kita dibawa ke Indonesia kitu bae impianana dibawa ke Indonesia dibawa ka dieu ke zaman almarhum aju kula dititah bawa coba ka ditu ja apa mah teu bisa cenah ka ditu ka mana wae ka Cianjur teh ka bawa nyana janji lamun cager cek nyana ieu deuk asup Islam atuh dibawa ku kula ka Cianjur ka ditu dak meunang saminggu ditu cager asup Islam lah di dieu beres asup Islam balik ka Belanda maot di Belanda hidayah Masya Allah naon tadina nyana di dieu bergaul lah jeung ustad-ustad zaman baheula keur naon kitu ngaranna zaman revolusi zaman ngajajah nyana babager di dina ngobrol jeung ustad ngobrol jeung santri ngobrol jeung pedagang nyana nu sok nyalametkeun ta urang Belanda eta nantak nyana bisa kawin di dieu sageus kawin anakan injuan asup Islam Masya Allah eta ku ngobrol doang atuh komo ku babaturan asal kiaina nu bener ulah kiai proposal Mal Masih ibnu Maryam illa rasul wallahu alam bimuraid ayat Al Masih Kangjeng Nabi Isa bin Maryam illa rasul kecuali utusan Gusti Allah qad khalat min qablihi rusul nu geus kaliwat memeh Kangjeng Nabi Isa teh para rasul-rasul tiba heula teh geus loba rasul ti zaman Kangjeng Nabi Adam, Kangjeng Nabi Idris, Kangjeng Nabi Nuh, Kangjeng Nabi Daud, Kangjeng Nabi Hud, Kangjeng Nabi Hud, Kangjeng Nabi Sulaiman, terus Kangjeng Nabi Musa, Kangjeng Nabi Harun, memeh Kangjeng Nabi Isa geus loba rasul-rasul diangkat ku Gusti Allah. Ieu teu beda Kangjeng Nabi Isa ge adalah hanya rasul Allah. Lir teu beda jeung rasul-rasul nu baheula ulah dipangerankeun ja pangeran mah ilahu wa Kanjeng Nabi Isa ulah dipangerankeun Kanjeng Nabi Isa mah rasul
nu mantak Kangjeng Nabi Isa bakal maut persis bahwa yamdi mislahum al-masih bakal berangkat maut maksudna yamdi teh mislahum seperti rasul-rasul nu baheula walaysa bilahin lain pangeran. Bahkan Kangjeng Nabi Isa teh nyana selalu wasiat ka umatna baheula, wahai hamba Allah, wahai hamba Allah, wahai umat kaula, beda kula jeung pangeran. Selalu wasiat kos kitu. Kula lain pangeran hamba Allah ngan dibere keistimewaan mukjizat ku Gusti Allah. Abroso bisa cager, akmaha bisa cager, bisa yuhi, bisa ngahirupkeun nu maut, bisa anu corob-corob diusap cager, nu lampang-lampang diusap cager, berbagai penyakit ku Kangjeng Nabi Isa asa ditoel bae cager. Ieu mah mukjizat cek Kangjeng Nabi Isa, sakumaha mukjizat para rasul baheula nyaritakeun Kangjeng Nabi Isa ge. Lain kula bae nu bisa ngahirupan teh, Kangjeng Nabi Musa ge bisa ngahirupkeun nu pekom. Kangjeng Nabi Musa mah eta tungkad bisa jadi orai, pantungkad mah eueuh nyawaan cek Kangjeng Nabi Isa dakwah ieu ka umatna. Tungkad mah sapira tungkad kayu eueuh nyawaan. Kemudian ku Kangjeng Nabi Musa alaihi salam tah kunyana teh kitu dibacaan bismillahirrahmanirrahim jadi orai. Eta kapan ngahirupkeun nu paeh? Kula onam tata dina nu hirup manusia nu paeh dihirupkeun deui dipaehkeun deui tamah mukjizat kos kitu. Kula teh lain pangeran sababaraha kali kos kitu teh dina Injil nu asli jada dakwahna Kangjeng Nabi Isa. Ulah mangeranan ka kula hiji pangeran mah nu nyieun langit bumi termasuk nu nyieun kula Allah Subhanahu wa taala. Malah dek dibunuh kapan? Kangjeng Nabi Isa ngedakwah kos kitu teh dibunuh. Ya Allah ya Rabbi. Mantak disalametkeun ku Gusti Allah. Tah kaluhur langit kaopat. Tamat. Kok bisa kos kitu? Jang neruskeun lalakon lantaran Kangjeng Nabi Isa kuari di pangeranan engke nyana turun. Di akhir zaman bakal turun, bakal kawin Kangjeng Nabi Isa. Memeh itu ge Isa geus kawin ti heula di kawidaran. Tah ieu Kangjeng Nabi Isa teh bakal turun. Nyana bakal dakwah deh, wahai umat Kristen, saya adalah Isa, saya adalah Nabi Isa. Salah, kamu itu menuhankan Trinitas. Salah, Tuhan itu satu, Allah Subhanahu wa taala. Biasanya nyana dakwah make syariat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engke bakal dicaritakeun dina kitab Qurtubi. Biasa turun Kangjeng Nabi Isa, sanggeusna turun dakwah deui. Nyana teh ngabombardir tentang Trinitas jeung gereja-gereja. Iyalah Kangjeng Nabi Isa nyalah-nyalahkeun ka Kristen, ka Katolik, ka Protestan. Salah, Allah mah hiji, Allah Tuhan mah hiji, Allah. Nyana engke kawin biasa ngan teu boga anak. Teu boga anak. Jadi waktu diangkat ka luhur teh teu kawin kan, encan kawin Kangjeng Nabi Isa. Engke turun nu mantak dikawinkeun ku Gusti Allah. Lantaran di sorga lamun teu kawin handap engke pangkatna handap. Ndak lamun nu kawin luhur, komo nu opat mah. Waduh luhur biasa teh. Aduh, masyaallah. Ngan lamun teu adil lain ka sorga kana neraka heula. Ya Allah, ya Rabbi. Yamal masih ibnu Maryam illa rasul qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqah. Biangna makna Kangjeng Nabi Isa eta adalah seorang manusia anu siddiqah, nu sangat bener jasa. Siddiqah wajan fi'ilun, fa'alun aw maf'ulun aw fa'ulun. Kadita aya wajan fi'ilun. Nah, ieu wajan fi'ilun adalah termasuk kana sigat mubalaghah. Siddiqun segat mubalaghah, aweun bener jasa, sehingga diangkat ku Gusti Allah jadi waliyatullah, lain nabi. Awewe diangkat jadi nabi, aya ge jadi waliyatullah. Nanti di dieu ge teu kieu wa ummuhu waliyatullah, teu kitu wa ummuhu siddiqah. Biangna Kangjeng Nabi Isa adalah seorang wanita nu bener luar biasa siddiqah. Tak ieu emak Kangjeng Nabi Isa adalah Siti Maryam, lain nabi, hanya waliyatullah.
siddiqah gitu mana. Nah ieu dinyatakeun ka emak-emakna berarti lain pangeran, nanya pangeran boga emak. Urusan di pangeran-pangeran artinya biasa boga emak lahir. Lamun pangeran eta Kangjeng Nabi Isa atuh mebek Kangjeng Nabi Isa pangeran saha? Atuh anu ngatur-ngatur mebek Kangjeng Nabi Isa teh saha? Aju pangeran, manya pangeran maot. Tah eta teh ulah di pangeran-pangeran sebab Kangjeng Nabi Isa mah boga emak. Boga emak ngaranna Siti Maryam. Ujung deui kana yakulani ta'am. Sahebat-hebatna Kangjeng Nabi Isa, sahebat-hebatna emakna Siti Maryam, tetep bae nyanda teh ngabogaan kebutuhan jang awak, jang jasad, yakni dahar kana yakulani ta'am. Berarti dahar, karena dahar nginum, lain nu dimaksud dahar nginumna, urusan dahar jeung nginum teh dimasalahkeun. Ieu kinayah ye. Lamun urang geus ngaji bilagah bakal nyaho kana fan kinayah. Kinayah teh kieu, kinayah mah ye. Kinayah mah labdun utliqa wa urida lazim mana ngaranna kinayah. Eta kos kitu dina ilmu bilagah teh tah. Nah, kinayah mah kos kieu. Zaidun kasirur rimat, ki Zaid loba lebuna. Eta teh lain nu dimaksud loba lebuna jangan naon lebu. Maksudna kumaha? Di mana loba lebuna, loba meuleum suluhna, di mana loba meuleum suluhna, loba nu dipasakna, di mana loba nu dipasakna, loba nu daharna, di mana loba nu ngadaharna, loba tamuna, di mana loba tamuna, loba ngajamuna, di mana loba ngajamuna barahan. Geus ngabahasakeun Zaidun ulki Zaid loba lebuna barahan. Matak lamun teu ngaji mah moal datang sia. Moal. Zaidun tawilun nijad ki Zaid panjang sarangka bedogna. Eta teh teu dimaksud bedog mah deuk naon diomong-omong. Ana panjang bedogna, panjang sarangkana, ana panjang sarangkana berarti noled mun dipakena ana noled berarti nu mawana jangkung. Berarti gabejakeun panjang sarangka bedogna jangkung jelemana sebab anu pendek mah teu ngasar. Kinayah teh kos kitu tah. Kinayah teh kos kitu tah. Matak lamun ngobrol jeung kiai kudu cingceung. Ka mana ieu lompatna? Ka mana ieu lompatna? Ka mana ieu lompatna? Kinayah. Oh kos dina pikih mah kos kieu. Aya wewe ngobrol bae, sanggeus ngobrol tas ditinggalkeun ku salakina. Ngomong urang teh Neng sing ade ulah ka mana-mana. Emang kunaon gitu? Loba nu hayangeun. Ulah mah mana-mana loba nu hayangeun. Eta kinayah, loba nu hayangeun, aya nu hayangeun. Sahasin wayangeunan engke bae lah ku bageus idah bae. Sahasin sebenarnya engke bae ku bageus idah bae. Ka eta teh aya nu hayangeun teh ulah newak nu eueuh. Eta bae tanyana tah. Eta karena kiraya kos kitu teh eta. Masyaallah. Oh, osok orang ya osok ngomong. Eta mah deuk kemana geus baju, deuk dipinjem lah jauh-jauh. Eta kinayah kene sarua kan. Ulah dipinjem, mun deuk dipinjem lah jauh-jauh. Jauh-jauh amat. Atuh geus bae kanyana bae pinjeunna. Sarua aja gitu. Iya ge kinayah. Kana yakulani ta'am. Aya Kangjeng Nabi Isa jeung mana teh sok ngadahar. Lain nu dimaksud ngadahar urusan ngadahar mah teh mah eueuh masalah, tapi di mana-mana dahar pasti nginum, di mana-mana nginum jeung dahar berarti manehna ngising. Jadi nu dimaksud mah ngising. Sia ulah mangeranan ka Kangjeng Nabi Isa, sebab mun mangeranan ka Kangjeng Nabi Isa nya sok ngising, mah pangeran ngising. Panjore. Coba lamun ditanyakeun, "Duh, Pak, assalamualaikum." Salam. Pangeran aya? Teu aya. Ka mana nuju Eta otak gitu di mana Kristen banyakeun Kangjeng Nabi Isa mah ngising biasa. Ngising kiih, menyaya pangeran ngising kiih. Panjore jasa otak pasangkeun bejakeun ka Kristen. Kangjeng Nabi Isa mah lain pangeran sebabnya nama sok ngising sok kiih. Lamun ngising ki atuh boro-boro pangeran atuh urang boga bebenekeun ngising begitu hayang ngadeuketan. Urang boga jasa ka Sarwiti urang Cikupa. Urang datang ka imana? Waalaikumsalam. Iwit aya keur naon? Keur sial. Embung urang ngadeuh. Teruskeun lah. Teruskeun kayak geus rapi kana ka dieu atuh. Embung urang sakitu urang bogohna ge titah ngabarengan ngising teu hayang. Pangeran ieu mah ngising. Waduh atuh jore jasa. Demendak aya di zaman bae zaman Kang di zaman Kangjeng Nabi Musa. Eta teh pendatang iblis datang ka kiai. Assalamualaikum. Salam. Saya waun teu ka kula. Wow, iblis kan. Heuh bener. Kiai ka iblis jauh. Apal ka iblis teh apal. Kula mendek ngabejaan we teu Firaun kan ngaku pangeran. Heeh.
eta teh jangan ngaku pangeran teh aya kula di jerona mun eueuh kula mah mun eueuh kula nyana ge henteu ngaku pangeran henteu ngaku pangeran nyana ge mun eueuh kula mah bener tah bener jeung blon eta pangeran nyana ku ngaku pangeran atuh aya kula di jerona jadi sok ngaku pangeran teh di jiwanya ada kula cek kieu teh tuh sia teh atuh kula papagawe namun kos kitu cak iblis teh cak iblis hayang nyaho ka oploan pangeran Firaun yuk urang ka ditu yuk itu datang ya oplo aja saya jana oplo datang ke itu tuh Assalamualaikum Waalaikumsalam di mana pangeran itu cenah ke kamar mandi diketrok-ketrok tak kamar mandi teh diketrok-ketrok ku iblis yang kiai teh trok pangeran saya tak cak iblis teh mana pangeran nanyakeun saya eta oplo kan atuh mun pangeran ieu ya cek kitu teh bener cak kiai teh makana tapi lamun kura aya tadi jero nyana bakal nyaho kula coba cak kiai teh asup tah si iblis ka dinya tak asup terus ditambah ku kiai teh sakade ketrok eta ketrok trok aing nyaho nu di luareun eta nu sisi jalan teh kan datang sia boga maksud anu kan jauh cak kiai teh oh pangeran kan aing kiai mah nyahoeun iblis ya ulah sok iblis kan kamu temen saya di mana dulu waktu di Partai Golkar kan sama-sama masalah iblisnya kos gitu tadi batak ngetrok lawak cak eta pangeran teh saha gara-gara kula nyana nyebutkeun saha nya pangeran saha eta jaheunya makana tah ieu teh yakulani ta'am cek ahli bilagah mah geus kateropong dahar nginum lain nu dimaksud dahar nginum lah masih bagus kene dahar nginum mah pan muntas dahar tas nginum paling kekuatan sapoe 2 poe pannya ngising nya pangeran ngising nah matak lain pangeran bejakeun ka umat Kristen cak Gusti Allah lain pangeran mah ilahu wahid hiji Isa lain pangeran sebab boga emak wa ummuhu siddiqah mbaknya aya mimitina pangeran dilahirkeun berarti kakarak aya mimitina pangeran mak awalun bilabtida wa akhirun bilantiha la yusofu ilaihil sinun wala tuhinuhu dan lain sebagainya nah eta pangeran awalun bilabtida wa akhirun bilantiha mimiti awal mimitina akhir tungtungna eta pangeran ai Kangjeng Nabi Isa apa dilahirkeun ku mana banyak pangeran kakarak lahir da eta teh bagus bejakeun ke Kristen jeung deui banyak pangeran dahar ana dahar ngising berarti jore amat unzur kaifa nubayyinu lahumul ayat unzur tingali ku ayeun Muhammad heran amat kumaha kaula nu agung ngajelaskeun ka para Kristen ka para kafirin kana ayat-ayat nuduhkeun kana sipating tunggal kaula sumanzur anna yufakun tuluy ku anjeun tingali Muhammad kumaha dipengkol kenana eta para Kristen anil haqi tina hak makiamil burhan bari aya dalil dina kitab Injil teh geus ngajelaskeun bahwa pangeran teh hiji nyana nyahoeun tapi kapan dipengkolkeun ku kaula hakikatna mah berarti meunang Gusti Allah Subhanahu wa taala ulah riweuh urang mah sakadar dakwah daekeun jeung henteu daekeun Allah mata kula mah sabodo teuing bae daek baik ada yang nang Allah lain nang kabehan lain bapak-bapak ibu lain nang Allah ngajelaskeun nu sabenerna daek baik ku Allah didaekeun teu daek baik ku Allah diterima daek baik berarti dibere sinar ilahi ku Gusti Allah teu daek marah berarti ditutup dihijab ku Gusti Allah tinggal sakitu bae sabodo teuing tah ieu teh nang Gusti Allah hakikatna mah nah ieu kumaha ngajelaskeun kana ayat padahal mah geus jelas jasa sifat wahdaniyat Gusti Allah Allah teh hiji nu tadi jelaskeun ilah wahid make mangeranan ka Kangjeng Nabi Musa Kangjeng Nabi Isa make mangeranan ka Ruhul Kudus bahkan Siti Maryam teh di bunda-bunda Maria dek nanaona lantaran nyana teh kapan ngalahirkeun manya aya pangeran ngalahirkeun Kangjeng Nabi Isa dilahirkeun manya aya pangeran dilahirkeun bahkan yakulani toam eta kurang kumaha dalil manya pangeran ngising pan geus dijelaseun bari dina Injil geus dijelaseun hiji pangeran mah nu matak
takjub ya heran amat penjelasan Gusti Allah geus ngajelaskeun kana kabeneran Allah karena kesalahan ucapan-ucapan Kristen tapi toh terus bae datang ka kuari. Heran amat geninganan jelema-jelema teh ketika diberi aturan-aturan nu bener teh daek balalener. Heran amat jelema teh bakal loba anu teu bener. Teu kudu heran eta teh hakikat nama meunang Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal urang mah bersyukur, urang mah alhamdulillahirabbil alamin. Tinggal urang terus bersyukur. Allahumma sabbitna bil iman wasabbitna bil tauhid wasabbitna bil ma'rifah wasabbitna ala dinil islam min dari dunya ila daril akhirah. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tajibu bil qasamati fi qatlil khata'i aw shibhil 'amdi diyatun 'alal 'aqilat. Dan wajib kalawan qasama ing dalem mata ini kaluluputan atawa sarupa ing maha-maha apa diyatun diat 'alal 'aqilati ngatasi asobah Ilhamdi lan ing dalem maha-maha alal muqassami alaih ing atase muqassam alaih wa fil qadimi lan iku tetep ing dalem qol qadima utawi kisosun kisos yani wajib kalawan qasama apa kisos walau idda'a amdan lan lamun ngaku yang mudai amdan ing maha-maha walau idda'a lan lamun ngaku amdan ing maha-maha bilausin kalawan laus ada sadasadin ing atase wong tetelu adara ahaduhum walau idda'a lan lamun ngaku yang mudai amdan ing maha-maha kalawan laus ala sarasatin ing atase wong tetelu hadara ahaduhum kang hadir basala sawijine sarasa uksima alaihi khamsina kedan sumpah ku alaihi ing atase ahad ing 50 sumpahan wa khazalan ngalap dia salasa sulusat diat lan ngalap wa khazalan ngalap itu ya sulusat diat ing sepertelu diat fa inna hadara akharu maka lamun hadir sebagang wawane uqsim alaih maka dan sumpah ku alaih ing atas akhar khamsina ing 50 sumpahan Biqaulin laning dalam qaul suwiji mah khamsan wa isyrina ing 25 ilam yakun lamun waranana ya khariku zakarahu nutur ya khar ing mad bil aimanin dalam pirang sumpah wa ilam yadhkur wa ilam lam yakun zakarahu ayyan kana zakarahu bayam bagi liktifau biha maka sewagi apa ngalap cukup biha kalawan iman binaan narang adegan ala siyatil qasamati ngatasa saya qasama bi gaibatil muda'ala ing dalam gaibah muda'ala wa huwa lam yatawi iktifala sahiku kala sah wa man istaqalan wa tazabaman iku amring agaman badala dami ing kegenten dam uqsima maka dan sumpah yaman walau mukatabun biqatli abdi walau lan sanajanana yasiman iku mukatabun iku wa iya siman mukatabun iku kaula mukatab biqatli abdihi kalawan mateni hambane mukatab wa manirtada biqatli abdihi kalawan mateni abdi mukatab wa manirtada lan utazabamaniku murtad yasiman balabdalu takiru aqsami kau tahu lawi utamaniku dan akhirkan birang sumpah yaman liuslima darapon yang tamanjing Islam di Yaman ayin aqsama berida sohama kalamun sumpah yang main dalam waktu rida murtad maka saya qasam
halal mazhabi ngatasi gal mazhabi ngatasi mazhab waman lawari salahu lakosa mazhabi tesa pamani gora kang awaris hukum mawujud kademan lakosa mazhabi ora kosa maiku mawujud bihing dalam man al muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah dina minggu ieu urang masih keneh di paparinan sehat ku Gusti Allah, di paparinan jag-jag waringkas sanajan sawareh mah dulur urang di minggu-minggu ieu aya nu maot, aya nu ka rumah sakit, tapi urang mah alhamdulillahirabbil alamin masih diberi panjang umur jang nambahan ibadah ka Gusti Allah subhanahu ta'ala. Jang naon panjang umur gaya bakal ngalobaan dosa nambah kebal di neraka, mending pendek umur panjang ge jang nambahan ibadah abeh rada mantep ke di akhiratna. Mantap tinggal didoakeun bae nu loba maksiat mah tek pendek umur tek gerap bae gitu. Abeh ulah loba teuing dosanya aya prak abah urang nu kituna atau anak urang tapi urang doakeun nu masih keneh maksiat supaya dibere babalik hatena ku Gusti Allah, lantaran hati letik namanya nage ngaku karena siksa Allah ngan kajurung ku hawa nafsu. Ndang doakeun ucan balalar supaya bener, nu geus bener supaya leuwih ngamantepkeun dina kabeneranana. Moal ka mana urang pasti bakal paeh ujung-ujung. Ulah dianggap ringan, ai paeh nama paeh bae, tapi proses geus paeh ieu. Nu kurang jadi pikiraneun lantaran eueuh jang muntayang. Batur urang ngan sakadar amal urang ke dikubur datang ke akhirat. Amal bagus nu ngabaturan urang bagus, amal goreng nu ngabaturan urang goreng deui bae. Mantak geus ulah waka mikiran batur, urang mikiran diri urang bae. Supaya urang maot nu ngabaturan ka urang, mantap. Boro-boro amal atuh anu ujung-ujungna neraka. Senggilang urang bae ge hee sajudi barengan ku aki-aki teu betah. Lantaran ambeuna lain deui pan aki-aki mah sebut meureunanan kadal jalai, toke jalai, tapi ambe pan beda. Tapi lamun urang haju dibaturan ku di ditu mah anu sarareungit teh anu mararentol teh. Oh luar biasa, masya Allah betah orang. Barang udang subuh teh leungit tareng jin. Nah, ya orang bacakeun heula Fatihah ye ka hiji almarhum Kiai Haji Ujen bin Syo. Dua almarhum Abah Jinnat Muni bin Umar bin Haji Sahar. Almarhum Mbah Haji Bahlan bin Muhtar Angkas Bitung. Ya, tanya ya mah pertanyaan naon. Kemudian Yasin bin Ian di Cadas. Saya jamaah pengajian tadi bacakan berita operasi hari Selasa Muslim Kalipaten, kemudian Haji Abdul Muthalib bin Haji Ahmad, mungkin macam Abdul bin Haji Ngodokan, Panongan, terakhir keluarga besar tokoh Mas Tabrani Haji
Husain. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ieu mah pertanyaan ya Pak Kiai yang terhormat abdi bade tumaros. Aya puing nu teu kapake urut ngarombak kubah masjid ku abdi dipentak dibayaran ka ketua DKM. Kumaha hukumna meunang abah teu sakitu atur nuhun tina penjelasanana. Teu meunang atuh urut kubah urut masjid jeung lamun dipake ngurug imah moal beres imahna. Asal urut masjid dipakai imah loba mamala ya menang kamang geus kudu dikurukeun ka masjid deui mun didinya butuh didinya lamun teu bisa teu butuh ka masjid nu saeja keueuh-eueuhna bake ngurug mushola lain nu DKM lain nu satana geus nu Allah geus pake sarana umum lamun geus teu kapake jang guru masjid deui paling jang jalan menuju masjid lamun nu ngabutuhkeun pake coel bae dahar. Aduh anggap jengkol bae burung tau ulah sekali-kali urut masjid dipake imah pokoknya bahaya loba kacarita kelar jeung teu meunang. Dina minggu kamari alhamdulillah orang hasilna kenging 77.500.000. Alhamdulillahirabbil alamin. Urang ti awal tepi ka minggu ieu ialah minggu terakhir pemungutan dana. Tinggal saminggu deui urang ngalaksanakeun haul. Mudah-mudahan urang kabehan dibere paranjang umur, dibere sararehat, afiat, tur jag-jag waringkas, diberi himmatul aliyah dalam rangka ngadeukeukeun diri ka Gusti Allah Subhanahu wa taala supaya urang kabehan meunang ridho Allah Subhanahu wa taala. Ieu mah masih keneh nuluikeun nu kamari tentang dakwah jeung qasam. Ieu mah pelaturan nagara nu nagarana make aturan syariat Al-Qur'anul di urang geus teu kapake. Urang mah aturanana make aturan manusia. Quran dipake tapi henteu diterapkeun di negara. Geus kitu bae teu leluhur urang baheula berbagai pertimbangan-pertimbangan kasalamatan bangsa jeung negara terjadilah di urang jadi negara demokrasi make kitu Pancasila. Di jerona menang mempertimbangkan para ulama. Sebab lamun ku urang ditingali lamun bener mah demokrasi nu make aturan Pancasila di jerona bakal ngakuran saetik maka Al-Qur'an. Beda jeung demokrasi di negara luar.
di luar mah lain deui urang maya ketuhanan yang Maha Esa mun dibahas mah tuh aya Allah di dieu sanajan pangeran nu sejen ge ngekor kadinya ngenekan asli rawa Allah tetap ketuhanan yang Maha Esa jadi nu sejen kenek padahal Allah mah teu perlu dikenekan ja ngetungan pangeran nu sejen hayang ngenek di dinya sabab ada tahu urusan pangeran teh mah kayak gitu Allah dibabetkeun itu urusan Allah dengan umum ketuhanan yang Maha Esa Esa rawah hiji Allah urang mah kemanusiaan yang adil dan beradab atuh je bener biasa jangan di Quran tinggal neangan bagaimana manusiana tinggal neangan manusiana bagaimana nu keadilan yang adil dan beradab kemanusiaan yang adil dan beradab mun di desa saha mun di kecamatan saha mun di kabupaten tinggal neangan bae coba deuleuh huluna nu mana anu bisa keadilan kemanusiaan yang adil dan beradab ketilu naon isya eta rada jauh seetik teh eta terus katilu ke 4 kalimat tu bararagus kabeh ge kan pelaksanaana alhamdulillah urang ge muji syukur ka Gusti Allah wakil KPK ge kuari keur diurusan sakedeung deui ge ketua KPK dia urusan dia batu nu balender KPK namun ditilik-tilik mah mun kula nyaritakeun keaslianana kabeh bener eueuh teh lain lalagaan mana kemanusiaan yang adil dan beradab salah Pancasilana apa salah mengkelukna eta mengkelukna nu salah mantak Pancasilana mah bagus nganu kurang bagusna eueuh kisos eta doang sakitu tah kudu nama aya kisos asal anu maling geus potong leungeunna abe kanyahoan ke bupati eueuh leungeunnan PNS anu korupsi potong leungeun eueuh leungeunnan gubernur mah meureun jeung suku-suku tah manggeus tinggal kos bonteng we tah manggeus jadi resep urang kudu aya kos kitu mah hirup tapi eueuh leungeunnan nya kos di Mekah urang mun di Masjidil Haram baheula mah loba tadi leuweun eueuh leungeunnan eta dipotong ya ma huwa tajibu bil qasamati wajib ku sebab sumpah inamahan khata kasalahan pajar tangkal kayu ditembak orang si Juned atuh modar salah atawa leungit embe aya di hanapeun tangkal caringin ieu ja embe aing wah didagor punyana je urang ieu mah Ki Umar keur ngaringkuk ngising di dinya atuh sia kunaon ngising di dinya pajar embe aing ieu kasalahan da kula sok cindetan di handapeun tangkal caringin eta loba nu kasalahan kababuk Awasibihil amdi atawa sibi amid sibi ngahaja ya diatun alal akilati wajib diat bayarna terhadap asoba Zain ngabunuh Umar kasalahan atawa sibi amdi tangkap tograsi dengan mengadakan persumpahan di pihak keluarga maka wajib bayar diat setelah jelas pelakuna Zaid bayarkan terhadap akilah bilam dina
ngahaja alal muqassami alai wafil qadim dina kaul qadim lain bayar dia tapi kisosun kisos balas pati paehan deui walau amdan lamun jelema ngaku ngahaja bilaosin kulaos korena nu mengarah kana kebenaran melakukan pembunuhan terhadap Umar ternyata ngaku ala salasatin katiluan anu hadara ahaduhum nu hadirna saurang maka uqsima alaih coba berikan sumpahnya 50 sumpah setelahnya mengakui daek sumpah bahwa betul pelakunya menurut Ki Bakar adalah Zaid makanya mendapatkan setelah 50 ke sumpah mendapatkan seperti ludiat ngaku tiluan Bakar Khalid dadap nu ngaku kekarak Bakar ngaku teh artina mengembalikan kitu sumpahna ka pelaku jadi nyana nu diakukeun keluarga nalah cek urang mah eta nyana akhirna daek sumpah bahwa pelaku adalah Zaid kakarak nyana ben nu menang seperti ludiat tiki Zaid adapun 2/3 deui engke nunggu anu saja pain hadara waru hadir ku ari maki Khalid kusi maleh sumpah tuh komsina 50 deui cek sagaul mah lain kitu cenah 25 bae jadi 50 bagi 2 saurang 25 sakumaha kamari ilam yakun zakarahu bil aiman lamun memang nyana henteu nyebut-nyebut dina persumpahan ilah lamun memang nyana nyebut payam bagil iktiba biha cukup nyana sumpah dengan sumpah-sumpah anu tadi binaan ala syatil qasama karena ngajegkeun kana sahna persumpahan fi gaibatil mudda'a alaih dina gaib mudda'a alaih ketika Ki Bakar sumpah padahal Ki Khalid mancan aya kemudian itu ayeuna mah sumpah 50 kali setelah sumpah untuk Ki Bakar selesai jol Ki Khalid geus atuh Ki Khalid teh kudu sumpah cukup malep cukup nu 50 tadi bagi 2 ngan geus dilaksanakeun wala sok teu kaharti mah ngaji heuh sanajan teu kaharti jah itu ngerti atau emang siapa tuh ngerti bae naon ge wa man istahaqqa padahal dami mantap ke oleh urusan urang wa man istahaqqa dikira ngerti nomeureun wa man istahaqqa mun ridit maka harti wa man istahaqqa jutul ka jaraka jahanam bangsa ngaji-ngaji ge mah teu harti wa man istahaqqa balada badaladam lamun jelema ngahakana gaganti damna muksa uksima rok sumpah walau mukatabun sanajan eta jelemana adalah kaula mukatab nu bayar cicilan sawareh nyana geus kitu nyicil mun setahun 6 bulan geus tercicil tinggal 6 bulan deui ieu biqat li abdihi ku maehan hambana wa manir tada jelema nu murtad bal afdalu takhiru aksami Indui utama namang ke sumpah persumpahana diakhirkan tujuanana lius lima supaya diharapkan azub Islam deui. Pain aksama mon dipaksakeun kana sumpah pirida dina waktu rieu soha si halal mazhab sah masa bae. Wa man la warisa lahu laqasama kalau jelema nun teu aya nu ngawaris atuh teu aya persumpahan. Dek satu nu ngawarisna andai kata Ki Zaid ngabunuh Ki Umar kemudian Ki Umar eueuh ahli warisan pan meureunana nu mantak susumpahan ge patulah patali waris lantaran dek dibayar diat na ieu Ki Zaid supaya mayar besi embung mayar terjadilah persumpahan supaya jelas ke jatuhna ka ahli waris ku ari mah sebatang karaja Ki Umar na ge anak eueuh pamajikan eueuh incu eueuh dulur eueuh nu ngawaris atuh eta mah teu kudu disumpah sebab nu bakal ngahak diatna
ndek dikasahakeun da juga mana teh Baitul Mal lamun di negara Islam mah dirapihkeun jeung kepentingan umum di urang eueuh Baitul Mal aya ge Baitul korupsi di urang eueuh Baitul Mal di urang eueuh ya lantaran teu dibentuk paslun wallahu a'lam bissawab.